nya kaula mah lalaki lamun lalaki nganu harti jodohna teh awewe jadi maksana tah pijodohan anjeun teh awewe kumaha eyang teh kumaha naon maksud teh tangtos kalau ge ngartos kalau teh lalaki yen pijodohan teh awewe nah tuh meureun aya namina aya saha ngaranna upami panggih jeung awewena tanyakeun ngaranna di mana awewena di lemburna lieur naon nah yang tenepi ka lieur kene nah lieur nya lieur atuh kitu mah ke nu lieur teh hidup atawa eyang maksudna nu lieur teh hidup atawa eyang minangka eyang dokter anjeun tatanya ka dokter anu diubaran teh pasien atawa dokter nya pasien ta ayeuna aya hidup lieur nya nah nanyakeun ka eyang berarti eyang teh anu ngubaran anu lieur mah saha nya kaula nah make jeung lieur atuh nah ya kursi lieur Sian anu pasti eta anu pasti mah lamun eyang nepi ka nuduhkeun si ana lemburna si ituna eta teh nganu hati babaledogan kumaha lamun hidup teh teu bogo da di mana-mana oge jadina pertikahan lain disandarkeun kana doa inung bapa tapi kudu aya cinta antawis jenis jeung jenisna nya leres ya tapi kaula nyuhunkeun we pituruna kedah lumampah ka mana ka Kidujug ka Kalerpe ka Kulon Los ka Wetan pra ngan pepeujeut ti eyang naon pepeujeut ti eyang wayahna upami hayang boga turunan anu soleh tur soleha yakin numutkeun ceuk agama hiji tingali agamana kadua tingali turunanana katilu tingali hatena kati opat geulis jadi kawin teh kudu kanu geulis nya atuh karunya kanu goreng patut keun bae da aya jodona saha nu goreng patut deui nu matak geulis teh lain ukuran da eta mah geulis mah kumaha ceuk panon sewang-sewang da kadang ceuk eyang awewe geulis kadang ceuk anjeun henteu nya laras upami kitu mah laras pisan eyang kaharti kahartos yang tah sakitu teh ya